mangcek beleguk-beleguk teh atuh. Lila di kitu mah sok kuat rambut yang sadaya. Dirambut Bang Jack. Sok, ieu kumaha urusana? Tuh, Cil, meterna. Cil. Ini parah nih. Sar, ya panginjem heula sepatu, ka Mang Owan ya bapak basuh itu tuh pakai sendal mau pare ka Ciamis heula. Naik ka Ciamis ayeuna, Pak. Heeh, gawat panginjem heula sepatu kulit manten. Heeh, gatuh. Aduh, kebenaran ya si Burik. Duh, kebenaran aya mana, Rik? Pang mau kenal sepatu juga Mang Wawan. Sepatu naon lah aing teh purun ka Mang Wawan ge. Ih, sepatu bapak urang juga nginjem ka Mang Wawan. Ya, ku yang diburuhan 10.000. Oh, katu aing sama. Untung aya si Burik aing keur lulus pisan. Aduh, si Paisal kehet teh lila-lila teuing aing ieu geus di teleponan wae ya. Burit manten. Si Burik lila pisan itu nya. Oh, itu. Burik, buru. Bisa. Ya, boy ya. Ya. Ya, Pak ya. Nah, mana yang lila-lila teuing atuh Paisal? Aing geus ngada teleponan wae ya. Hiji teh, dua teh. Nah, ieu sepatu naon Paisal nu kieu? Burik. Kapan aing minta ka mana teh? Kita pang maukeun sepatu bapak aing kalah bawa sepatu budak. Sia gua cokot-cokot aing burit ya. Aing mah sia da Burik ari kana duit riweuh. Oh, Pak aing teh apa tuh mana ngomong kita tadi? Lapan tadi ngomong. Oh gitu. Budang. Budang. Pangmeserkeun rokok aing sabatang. Pangmeserkeun rokok sabatang Samsu. Naon? Pamelikeun rokok. Bro. Hiji. Heeh. Rokok, saya teh budak lain roti. Aduh. Rokok, rokok. Astagfirullah. Allahumma barik lana fi ma. Mangnya, aku mau eta mah rakaji. Rakaji batur. Ini Banggai. Aing mau keluar ke mobil. Hese kehalangan tuh pantona. Tuh. Nih. Tuh, kehalangan tang-tangkalan. Ya udah ku aing gaji we. Aduh, mangcek beleguk-beleguk teh atuh. Lila di kitu mah sok kuat rambut yang sadaya. Dirambut Bang Jack. Sok. Sok, buru. Sok, buru Mang buru ya. Sok, buru. Anjir. Buru keburu hujan. Aduh, walauna atuh bawa motor teh. Tingali jalan leutik kieu. Aduh, hampura mangcek aing rusuh ek hujan tuh. Ek hujannya perlu. Tuh tingali babaturan aing hampir we katabrak. Ieu kumaha urusana? Tuh, Cil, meterna. Cil. Cil. Mana teh kuna naon? Aduh, aing euy. Cil, teh kuna naon? Cil, mana teh uang penta duitna? Heeh, mana buruk gagauran cing tadi. Tenang kumaha? Ieu tingali gagauran kieu. Aduh, aing euy. Aing aya wae anjing ting cilaka ieu mah. Aduh kumaha? Tola. Ieu kumaha? Aduh, rumah sakit bawa ka dieu buru ieu. Aduh. Aing sok kumaha ieu urusana? Sok milih damai, milih kantor polisi ku aing dibawa ka dieu. Aing Sok berek keur berobat teu aya bawa mah. duit urang. Sok urang ke rumah sakit teh dibawa ka dieu keur badan budak ieu si Acil.
Aduh, aing teh baru usuh. 50 benernya. Wah cukup atuh. Mau rumah sakit ka dieu cukup kumaha 50. Duit lagi kisah Cuman ayeuna. Bagus bae lah. Geus bae wae ka tukang urutnya urang. Sok rusuh. urusan urang mah. Kok waktu udah mau motor di gang kieu tarik teuing. Geus. Ya. Sabab aing nu capena bieu ngalobi taman mah gocap wae. Kira aing cepet dikurus ka dieu. Sia mah awak lagi leutik ieu cukup duit nu leutik aing nu gede. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Anjing. Geus mau bosen anak kecil. No. Cukup. Kan aing. Wah, palocor isal kah? Kudu dilempar alonan ieu mah kabiceunan nya cai. Meuli lempar alon heula cik. Orang duit atuh. Buat ulah lila ting burit manten coba bapak ngojek tadi nampak burit teh ah aing mah. Kalau bah ka ditu. Heuh, jika kawali heula meuli lempar alon. Pisan euy ngojek teh. Nah bapak ente ke mana tuh ngojek? Tengah hadaan paralon heula. Engke mah meureun ka dieu ngojek. Ya udah hos ya mah dahar wae. Dahar wae gitu. Dayu biru euy. Ah burit manten ieu. Pangulikeun we lempar alon. Kalebak ka kawali. Engke diburuan. Oh siap beres lah. Pokoknya mah aya barang pokoknya mah si saya mah. Narik berat. Ayo. Berangkat cekur. Mana warna ieu motornya? Asih paisal teh lila-lila teuing ieu teh aing mah teu ngarti aing meuli paralono, meuli lempar alono we. Burit manten. Geus mah. Ya. Ya pulang lah. Geus kopetan aja mamang. Butuh sate ieu na unggul. Si, bagus si Paisa mah teu kos bapana. Mereka tetet. Nuhun ya. Terus we kitu enggak poe lah. Yo, Pak. Abina-bina ting pirage meuli lempar alon atuh lila-lila ting paisal burit manten siapa? Nah sia ka kamu meuli rokok jeung roti. Napa urang teh ka Mang Budeg teh? Ditah meuli lempar alon. Nah kalah rotinya. Siana naon nu dirasa atuh ka kanita ka si budak. Lain kumaneh indit, kelas teh nyawe si budak sia mah tuh. Panu urang mah tadi motorna ge mogok, Pak. Jadi nitah we ka Mang Budeg. Kahet sia, mun manginjem sia teh motorna lain nitah si budakna. Tenang, Pak. Ayeuna mah cuang nyesep heula. Kayak abi meser deui ka ditu ka kawali. Pan burit manten kehet. Lain keding deui sia ka udut. Tah, kitu bari ngarokok jempe. Sia! Anjir.